Namun tadi dipertanyakan ku Habib Noval, mana kerinduanmu terhadap Muhammad? Jawabanna saeutik, nu manta kurang diuk di rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kunaon urang rindu ka Kangjeng Nabi? Di hati urang kabehan aya percikan Kangjeng Nabi. Bahkan lain sekedar percikan Kangjeng Nabi, di setiap umat manusia ulah pun anu iman ka Allah, nu kafir, nu musyrik, nu munafik, aya percikan ilahi. Ulah disangka lamun presiden Amerika percikan ilahian, Donald Trump aya percikan ilahian, Jokowi aya percikan ilahian, Gatot leuwih gede percikanana, panglima-panglima termasuk Bapak Kapolri aya percikan Kangjeng Nabi jeung percikan ilahi. Lantas kenapa tidak kelihatan? Teu disingkapkeun, teu disingkapkeun. Urang boga pamajikan teu disingkapkeun, atuh lebeng singkapkeun. Nu mata kaji pendi ieu geus kawalahan nyingkapkeun. Kos kieu modelna ieu. Stres. Lamun Kangjeng diisrokeun, lamun Kangjeng dimi'rajkeun lantaran percikan ilahi langsung terhadap Kangjeng, sehingga tidak ada sekat antara Kangjeng jeung Allah. Kapan saja, di mana saja, iraha bae Kangjeng bisa Isra Mi'raj, lain sakadar anu dibukukan, dikitabkan, dicatat di ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi bisa Isra, iraha bae, Mi'raj, iraha bae, sebab antara Allah jeung Kangjeng, antara Kangjeng jeung Allah tidak ada sekat. Allah jeung urang tidak ada sekat sama sekali. Iraha Allah aya sekat jeung urang teu aya. Lantas urang teu nyingkap, urangna ka Allah terlalu besar hijab. Sabaraha hijabna? Cek Allah, wahai Jibril, bejakeun ka nabi kaula, bejakeun ka utusan kula nu ngaran Muhammad, antara kaula jeung hamba, antara kaula jeung umat teu aya hijab. Cuman umat ka kaula hijabna aya 70 alfan, 70 alfan, 70.000 hijab. Polisi manggis poro-poro hijab lo wadah, abri wadah, bupati wabut. Tetapi malam dia terbuka, siap duduk simpul karena isukna libur. Lamun teu libur cadu tah ulah kitu cenah kiai, aing mah da kitu bae aja. Henteu setiap polisi kemudian terhijab, tidak setiap TNI terhijab, atuh henteu. Bahkan tidak setiap kiai terbuka hijab. Jaki Jamal mah hijab lo gede jasa, ya karibulah disangka jaka dia kayaknya bayang amplop sokot ku si amplop. Ya Karim,